Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun hiji cariyos kumargi eta episode si Injuk Kawung tos ditamatkeun ku penulisna atuh urang baris medar episode anu kedua. Ieu cariyos nu baris kapedangkeun ayeuna masih aya patula patalina atanapi masih nyambung dina episode si Injuk Kawung. Oge aya sababaraha tokoh anu enggal anu dipedar dina ieu cariyos. Naskahna masih ditulis ku Mang Giok dupi cariyos anu baris kapedar dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Kumaha sugri pamirsa, ieu cariyos salajengna mangga Bandungan ieu dongeng karangan Mang Giok dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Dua nana terus lempang muru ka jero lembur. Mapai-mapai jalan rondaan nu kencak katuhuna pakarangan imah nu hegar turaresi. Ngan aya nu aneh di buruan imah kaayaan sarepi taya budak nu ulin pon kitu deui ditepas taya jalma nu ngadaweung ngadu bako. Teu lilas rog tepi ka hareupeun hiji imah panggung nu pakaranganna rada bala ku kalakai garing. Dapuguh eta imah teh handapeun tangkal kupa nu daunna ieuh nguyupu. Malah dipipirna mah rajeg tangkal campoleh aya kana 3 tangkalna. Ieu bumina Mang Syarbini teh nyimas. Mohon Kang, kagira orang saurannya. Cek Ratna Inten bari terus uluk salam. Sampurasun. Pokna bari ngejajanteng hareupeun golodog imah. Panonna melong kana panto anu nutup. Sedang kaayaan manis simpe imah teh siga eueuh pangeusina. Sampurasun. Deui Ratna Inten uluk salam. Malah ayeuna mah sorana rada bedas bisi nu di jero teu ngadengeun. Sanggeus rada lila ngadagoan ku lutrak brae pantong ngadadak muka. Disusul ku kaluarna hiji awewe kira-kira umur 40 tahunan. Saha? Cek eta awewe teh bari melong bangun hayang sidik kanu kerting jaranteng di buruan imah. Abdi Bibi. Abdi teh abdi saha? Si Bibi ngerungkeun halisna bari nelak-nelak nonoman tanggung nu aya hareupeunana. Abdi Bibi piraku tos silap deui. Oh, ieu teh Nden Ratna Inten teh kitu putrana Juragan Resi Jala Ujung. Mohon Bibi, punten ngararepot. Ih, teh sawias Nden tuh. Menitos Luis kieu Nden teh. Siapa tuh ka dieu? Mung hanjakal si Mamang nyojo teh aya ieu teh. Kalaresan dari papendak di jalan Bibi.
Oh kutan gitu Den. Mohon bibi. Ya patuh ka dieu. Sok kalebet. Ratna Inten unggah kana golodog. Pon kitu deui Angka Wijaya. Keke ari ieu saha ieu teh? Cek si bibi bari nunjuk ka Angka Wijaya. Memeh nembalan nu duaan gugek dari uk heula. Geus mernah mah pok atuh Ratna Inten nembalan. Ieu teh rencang sapaguron abdi bi, wastana pun Angka Wijaya. Oh, baru ieu teh murid Rama Salira Den merenya. Mohon bibi. Ongkos supados abdi aya rencang diajar, Kang. Anahkeun. Cek Ratna Inten ka Angka Wijaya. Haturan bibi. Nepangkeun abdi pun Angka Wijaya. Hatur nuhun kasep. Cek si bibi bari nampanan anu nyolongkrong ngajak sasalaman. Uhin. Ka dieu ye aya nu aya Den Ratna. Sama. Jagung di jero siga nama kurang jelas. Iya aya Den Ratna ka dieu geula. Sok ka dieu geula. Kadenge sada palupuh katincak malah teu lila lol baya hiji budak kaluar ti jero imah. Umurna sababat jeung Angka Wijaya. Ngan rada begang jeung kulitna oge menilas terang tanda minang kapanasan ku cahya panon poe. Geuning Den Ratna. Mohon Kang Uhin. Muni lawas Den, teh sumping ka dieu. Mohon Kang Uhin. Jalaran abdina sibuk pisan. Saterusna si Uhin sasalaman jeung Ratna Inten katut Angka Wijaya. Geus kitu gek dari uk ditepas imah si bibi ka tembong ka jero. Teu lila geus norojol deui bari nanggeuy ceret jeung batokna. Malah make jeung mawa kulub cau sagala rupa. Aduh mending ngarepotkeun atuh bibi. Ih, teh sawios Den. Mung pangapunten we kulub cau deui. Cekap sakieu oge bibi. Maliku diangkena oge parantos hatur nuhun. Si bibi nyelang nundaan kadaharan hareupeun semahna. Ke sakedap Den. Bibi pamang ieu nuju olahan saaya-aya. Uhin, baturan si Nyimah jeung si Aden. Mangga. Cek si Uhin pondok bangun teu pati berag. Ratna Inten jeung Angka Wijaya ting kadawak kana kulub cau terus ngadonting camuil puguh dua anana oge geus lalapareun. Antara abdi ka curug sajodo yuk. Cek Ratna Inten sanggeus beak kulub cau dua siki. Ngadenge pangajakna Ratna Inten kitu si Uhin ka tembong ngagebeg. Ka mana nyuas? Urang amengan ka curug sajodo. Duh, ulah Den. Langkung saya batalkeun wae eta panietan teh. Har, nah. Kapan Kang kapungkur sok ngajak kadinya teh. Numawin Den. Ayeuna mah janten jadi sangat eta curug teh. Loba duru wiksa Den. Loba duru wiksa? Ratna Inten kerung halisna anu ngajeler paeh teh tepung. Leres Den tuh. Malaki warit teh duru wiksa teh. Mimiti turun ngaranjah lembur. Samemehna si Kardi nu jadi korban teh. Terus manggukna si Asyam. Malah tadi masih madi sawat akang nu jadi korbana. Ceuk si Uhin ni kukur nerangkeun naon-naon anu geus tumiba ka batur ulina. Masa di Kang Uhin teh si Madi anu tadi dikurabkeun teh kitu? Tah, eta Nyimas leres. Geuningan saler oge parantos uninga. Padahal samemeh kajantenan teh akang duaan indit babarengan jeung manehna. Kutan kitu Kang? Nyimas. Numawi, ayeuna mah langkung saya ulah amengan kalebah dinya. Margi eta curug teh jadi sanget. Malih kiwari dedembitna oge, make jeung ngagalaksak lain ukur ka jero lembur, tapi geus turun. Buktina si Madi binasa dilebak. Sampai Ratna Inten nyarita deui ka tembong si bibi norojol bari ngai si bungsu.
Malah kadenge si bibi Cumarita negeskeun omongan nu jadi anakna tadi. Laras kasaoran si Uhin teh Den. Akhir-akhir ieu di lembur teh jadi harengheng loba budak tanggung anu ngadadak maot teu pupuguh. Tapi nah laras kuda demit anu ngagegeh curug sajodo ibi. Nyaduh kalaras teu naman Den. Da dugikeun ka kiwari oge. Teu acan aya nu apaleun kalayan pasti. Kumaha korban dibinasakeunana. Malah si Uhin oge nu inditna barang jeung si Madi teu apaleun kumaha persisna. Hanya gitu Kang Uhin. Abdi jantan penasaran. Ceuk Ratna Inten. Bari melong si Uhin bangun anu kacida pisan panasaraneunana. Sabalikna si Uhin merod dararaina oge ka tembong manis sepa bangun anu baluas. Tapi ari sanggeus lila mah si Uhin oge teu burung nembalan. Kieu geura lakukeun manden. Kumaha Kang? Barabat akhirna si Uhin teh teu burung nerangkeun naon-naon anu geus kajadian ku manehna. Tadi teh cenah pasusubuh wangci carang cangtihang manehna katur si Madi indit babarengan muruk ka Tegal Pangangonan. Nganduk aku naon di jalan cagak si Uhin bet ngadadak pamitan rek kawalungan. Atuh kapaksa manehna papisah mun manehna mah tuluy nuruk tumudun kebat ka Tegal Pangangonan. Sabalikna si Madi mengkol ka katuhu muruk kawalungan. Cenah ceuk si Uhin harita karek oge manehna ngaleupaskeun tali panyangcang domba indungna. Dilebak bet kadenge sadanu ngajerit siga sora si Madi meniles-lesan. Mangsa ku manehna diteang si Madi geus ngagoler dina kaayaan geus taya nyawaan. Awakna leuleus bari panonna semu anu nalolol. Malah cenah letahna oge ngelel nepi ka gado. Nu paling gila pikeun si Uhin cenah lebah embun-embunan si Madi teh gorowong siga tapak anu nyoktrok. Tah kitu Den pok lakona mah. Tapi kun ka kiwari oge, akang mah masih tan percaya lamun si Madi sobat akang geus maot. Jadi lamun kitu mah kajadian teh kawilang singet nya Kang. Mohon nih Mas. Akang yakin waktu harita teh teu ninggal naon-naon? Teu nya Mas. Malah dugi ka seueur duratang oge, teu aya nu katinggal. Ceuk si Uhin ditungtungan ku ngareret ka jalan rondaan. Rentang-rentang tika anggangan aya nu keur ngalabring opatan beuki lila beuki dareukeut. Horeng Mang Sarbini jeung tua kampung katut jaga baya lembur. Ningali salakina datang si bibi cengkat bari langsung ngabageakeun. Tah geuning bapana geus mulang. Nya mana? Kumaha rengseng urang layan teh? Nya geus ieu lah. Mata kami mulang oge. Ceuk Mang Sarbini bari unggah kana golodog. Tua kampung jeung dua baturna oge naluturkeun malah terus gugek dariuk ngadon ngariung di tepas imah. Cur si bibi ngucurkeun cai kana batok geus kitu diasongkeun ka salakina katut tua kampung jeung nu sejena. Sok atuh ngaraleut heula bapana. Kebeneran kulub jagong jeung seupan cauna haraneut keneh. Nyakeun mana lah. Kami macan lapar. Patua, sok ka inya tulah asa-asa. Ih, kan wae bi. Sarua patua ge can lapar. Tah, ulu-ulu. Jeung jaga baya lembur bisa lapar mah tah. Ulu-ulu tah. Ceuk tua kampung ngadon nuduhkeun ka ulu-ulu katut jaga baya kampung. Hehehe. Kebeneran ya kuring mah memang lapar gitu teh. Bener, kuring ge asa can sarapan tadi teh ye. Tuh, ditampi ibi tampi. Dua anak terus tingkodomang kana kulub cawu anu tinggal lempeng badag. Malah teu kudu ditah dua kali. Ngan ambe dua anak ngahuapkeun kulub cawu nepikeun ka ting Samuil bangun anu nikmat. Sabot kitu kadenge tua kampung Cumarita bari ngareret ka Ratna Inten katut Angka Wijaya. Kakek, ari ieu teh saha teh nya? Ieu teh Jemas Ratna Inten nu tadi dongengkeun teh apa tua? Nu nembalan anggur Mang Sarbini.
Oh iya teh putrina juragan Resi Jala Ujung. Mohon patua, abdi Ratna Inten. Is rencangan sapaguran abdi westana pun Angka Wijaya. Uluh menetas rumah jak kieu den. Bagi atuh. Wilujeng sumping di lembur Citang tu nubatan sakieu. Cekap sakieu oge patua. Sareng hatur nuhun abdi duaan parantos diangken sareng dibagiakeun. Hehehe. Sami-sami nya Mas. Tapi pangapunten ieu teh. Patua saja tuh maros. Nah aya pikir saon-naon atuh tebi-tebi sumping ka lemburan nubatan sakieu. Nah aya kaprayogian atau napi kumaha ieu teh? Satadi nama abdi teh hoyong amangan katurug sajodoh patua. Nanging dihula ku Kang Uhin. Ajar cenah eta curig teh jadi sangat eta teh. Dajeng sanyana nya Mas. Kiwari eta curug teh jadi sangat malah tong boroning di tempat gitu. Di sisieun walungan kaayaan teh janten harengheng. Panginten hidup oge parantos uninga. Si Wibi atawa si Ujang Ihin. Mohon patua abdi parantos uninga. Catadina patua jeung ulu-ulu lembur teh. Rek yang pun jika huripan pikeun ngusir eta Rajapati. Nanging kumargi saur Mang Sarbini aya salira duaan. Nya patua teh nyobian we saja mundur tulung ka salira duaan. Nanging abdi mah teh gaduh katiasa naon-naon patua. Ratna Inten ngasor. Patua percanten nih Mas. Patua percanten. Ceuk tua kampung ditungtungan ku Seri Pait. Abdi mah moal ngajanjikeun naon-naon patua. Mung abdi sareng pun lanceuk janji sejak mateakeun tanaga katut pikiran enggon ngungkulan ieu masalah. Sareng usaha sakieu tanaga nulungan urang lembur. Duh, hatur nuhun atuh nya Mas, hatur nuhun. Teu kedah sungkan patua. Nanging sameme urang sadarea nuduh ka bangsa Duruwiksa. Abdi teh bade tomaros heula ka urang dieu. Bade tumaros naon nya Mas? Nah orang dieu teh ngagaduhan musuh atawa nyieun pacogregan jeung lembur sanesna. Margi sanu terang ieu Rajapati teh dilakukeun ku jalma anu ngabogaan dengdem ka warga Citangtu. Salaresna ieu perkawis teh tos kungsi dibadantenkeun sareng nu sanesna nya Mas. Nanging hiji oge teh aya nu rumasaeun nyieun pacogregan sareng pihak mana bae oge. Mung bae patua curiga. Curiga? Curiga kumaha patua? Ceuk Ratna Inten curing hak. Iya kajantenan aya patula patalina jeung kajantenan di lembur Cihawur. Anu mana sakur budak tanggung aya nu gabinasakeun duka ku makhluk sabangsa naon. Nganu jelas eta lembur tos leungiteun generasi penerusna sasat tumpur ku eta makhluk. Jadi pangemut uah eta makhluk datang ka dieu teh sasat milari korban anyar gitu. Leres nih Mas, leres. Kumargi tuangan di Cihawur toseep nyaneang katuangan di tempat anyar nyata di lembur urang. Nanging iya nembe pangemut sareng kahariwang patua. Nah orang lembur tos apaleun kana ieu perkara patua? Nu mabit acan nih Mas. Nembe ieu wae tah ulu-ulu sareng jaga baya lembur nya meureun ka asup ieu Mang Sarbini. Nah atuh bete di bejaan patua. Panginten upami di bejaan mah orang lembur bakal langkung waspada. Patua Inggis, orang dia teu bisa narima ieu kenyataan nya Mas. Anu antukna lain waspada, tapi kalah kabeuki nambahan kaweur keur urang lembur. Ratna Inten unggut-unggutan memang kapikir oge ku manehna teh kitu. Patua, Kadak-kadak ulu-ulu milu cumarita. aya naon ulu-ulu? Abdi kungsi nguping wartos, cenah sakur korban anu binasa teh dipergasa ku hiji makhluk anu ngaranna Kalananta. Kalananta? Leres patua.
Nanging duka terus teu nama. Patua, naon kalanan tate? Kadenge si bibi tumanya penasaran. Ari cek beja mah makhluk sabangsa oray. Anu ti cangkeng kaluhur ragana siga awewe. Sedang ti cangkeng kahandap ragana ngajirim oray anu kacida badagna. Hutan aya makhluk sambil kitu Patua? Nya aya meureun bi. Tapi Patua sorangan oge teu acan apal. Bener teu nama. Duh, kumaha atuh Patua? Mangkane loba pisan budak pantaran si Madi teh nya kaasup anak kuring si Uhin. Ceuk si bibi ngalimba bangun mang hariwangkeun. Urang pasrahkeun bae sagala-galana ka rumah kawasa ibina. Enden, mugi-mugi atuh salira keur saluntur manah ngajait urang lembur dina Marabaya. Saur tadi oge abdi bakal sate kapolah ngungkulan eta makhluk bibi. Duh, atur nuhun pisan atuh Den. Bibi percanten sok sanaos salira masih keneh nonoman tanggung. Nanging bibi yakin kasaktian Rama salira perantos nitis kahidap duaan. Dungakeun bae abdi ibi. Ceuk rata Intan bari imut. Nyimas, kumaha saumpami engke wengi ngiring ronda? Unjuk semangga Patua. Tah. Sapama tos kitu mah regreg atuh ka patuana oge regreg lah. Sanggeus aya kacindekan kitu saterusna tua kampung katut nu sejena ngadon balake cerakan ngopi kulub jagong jeung kulub cawu. Kakara sanggeus panon poe tunggang gunung tua kampung jeung nu ulu-ulu. Katut jaga baya lembur amitan. Kumang sarbini teu dicandet, ongkoh memang kaayaan keur meujeuhna warit. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Masih dihandapeun tangkal kiara gunung nu itu tuh dilebah haseup nu ngeulun didinya anteng patarema ucap guyon panon pada harita pirdunya boga duaan endah kaliwat langkung nah hadiri bakal tepung deui nyungsi kaasihan nu bihari sapagebah ebat ku tangtungan diri lain salingkuh ti aturan pangeran dirilir kalakai murah ragrag yang sangkadahan nulian moal page salawasna komo manggi gelebuk angin nu gede nyakitu rumasa diri sorangan
Kasugri pamiarsa sabada tadi urang ngaso nutos ngaropi nutos kacarai mangga gira maranco deui payunan radio Sewang-sewangan urang teraskeun ye jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca mangga wilujeng ngadangukeun. Petingna kasugri nyaan bae Ratna Inten katut Angka Wijaya aya nu nyamper ku sababaraha urang ronda. Atuh bring sararea ngabring muru gardu ronda ka asup mangsar bini numbung tinggalin. Kasampak di gardu ronda kaayaan geus haneuteun sararea ngarasa regreg dumeh di lemburna kadatangan putra muridna Resi Jala Ujung nu kakocap gagah sakti. Tapi teu sakabehna ronda ngarasa gregreg. Sabab aya bae nu ngarasa ham-ham sok komo ningali kaayaan Ratna Inten katut Angka Wijaya anu masih keneh sakitu ngorana. Basa rentang-rentang aya nu datang sababaraha urang ronda anu keur ngariungi sed mere tempat ka Ratna Inten jeung Angka Wijaya. Nu terus diuk milu ngariung jeung tua kampung katut ronda sejena. Sedeng kadenge tua kampung cacarita deui. Neruskeun hancana nu tadi sempet katunda. Tak kitu barudak. Jadi penting ieu mah tugas teh urang bagi jadi 3 bagian. Sawareh milu ka ulu-ulu pikeun ngaloris di sisi lembur. Sawareh milu ka jaga baya lembur, atuh sawareh deui ngariung di dieu. Minang ka pusatna ronda. Jadi lamun aya naon-naon anu matak curigakeun, bisa lumpat ka dieu mere laporan. Kumaha? Kaharti. Kartos. Ceuk sababaraha urang ronda ngahaminan manis saur manu. Saterusna ronda ngalaksanakeun naon-naon anu bieu geus dirancang ku tua kampung. Sabubuhan milu ka ulu-ulu, sabubuhan deui milu ka jaga baya lembur. Sesana cicing di gardu ronda babarengan jeung tua kampung. Sanggeus sararea miang kadenge tua kampung cumarita deui. Nyimas, nah salera duaan bade ngiring ngaroris. Rangtos atuh patua. Mung abdi mah bade ngalamat. Nya mangga telangkung selera duaan. Mung kade masih atos-atos lah pokona mah. Hatur nuhun patua. Walon Ratna Inten bari cengkat dina riungan. Malah sanggeus pamitan mah manehna jeung Angka Wijaya terus ting laleos ninggalkeun tua kampung katut sababaraha urang ronda sejena. Patua, nah yakin budak tanggung sebelah kitu bisa dipun tangan tulung. Hiji lalaki tumanya katua kampung bangun ham-ham. Nya patua, sanajan kolot da saktiman reguna tentang tuari budak nama. Marane kabeh masih yakin. Radikam. Ku datangna putra murid eyang Resi Kai lembur. Lain ngan saukur kebenaran wungkul. Tapi sama mata memang tas diparentahkeun ku anjeunna. Anu memang tos awas permana tinggal. Tapi kacirina masih kena hejo pisan patua. Kumaha lamun seug nepi ka gagal, bisa-bisa korban nambahan deui. Bener patua. Leuheung bahasa nu dijaga teh ukur harta banda. Apanan ieu mah nya urang sararea, pang nama budak urang anu kacira pisan dipikanyahna. Manggeus ah. Si laing duaan tong loba carita nu lain-lain. Radikam, Rasim. Nah, sia teh pikeun saeulaan mah wayahna si laing nurut heulanya. Jeung kapanan lalampahan ka Cihaur teh moal cukup ku sapoe 2 poe. Jauh deuleu. Ceuk tua kampung bari malotot. Atuh ari geus dikitukeun mah Radikam jeung babaturanana nu nelah Rasim teh teu nyarita deui. Sadeng di gardu keur pacental-cental ari Ratna Inten jeung Angka Wijaya mah harita teh keur narangtung di luhureun suhunan balai desa nu aya di tengah lembur. Ku sabab suhunan balai desa teh kacida jangkungna, atuh bisa awas ka sakuliaheun lembur. Dua anak nangtung bari patonggong-tonggong,
Panono rurat reret ngawaskeun ka tempat-tempat nu dianggap rawan datang na Marabaya. Kangaranan aya di tempat anu rada luhur, atuh di dinya mah sagala kaciri kalawan jelas. Jalan rondaan but-bat malah ting arabringna ronda nu keur laleumpang bari kundang obor ge kaciri. Nya kaasup hiji tempat anu hieum ku tatangkalan. Penuduaan kaciri di dinya aya hiji jirim anu ungkang-ungkangan kaluar di hiji wangunan depek. Nu matak hemeng satiap eta jirim ngungkung kadenge sora anu ngageret siga barang berat diseseret. Kang, itu naon? Cekeratna Inten bari nunjuk anu ngungkung mangrupa bayangan hideung. Mana nya Mas? Mana? Itu tuh, itu. Angka Wijaya nyidikeun ka palebah nu ditunjuk ku Ratna Inten. Nyaan bae kacaangan ku cahaya bulan di dinya aya nu ungkung-ungkungan, gancang bari taneuh di sabudeureunana ngageter hebat. Ih, leres ya Mas. Naon ya? Urang tinggal hayu Kang yuk. Hup, iya. Jelang. Ngadadak Ratna Inten kantun Angka Wijaya laluncatan ti luhur suhunan. Mangsa dampal sukunan incak lemah awakna ting belesat deui muru kana ungkung-ungkungan tadi. Den. Aya naon teh? Den. Tua kampung nu parang ningalieun. Ngagorowok pon kitu deui kira dikem jeung sababaraha urang baturna ka tembong larewaseun. Malah biribit bela lompatan nuturkeun Ratna Inten jeung Angka Wijaya. Atuh nu sejena oge parang ningalieun langsung ting gorowok bari canaon-naon kohko langsung ditakol meneratok. Durwiksa euy. Aya durwiksa euy. Pokna patarik-tarik mata kawer puguh bae sakur nu ngadenge mah hiji oge taya anu teu ting rarenjag. Terus lompatan ka palebah datangna sora bari sabadogna. Kolebat, jeleng. Ukur sakedapan Ratna Inten jeung Angka Wijaya tepi kanu dituju. Tapi teu kira-kira ngagabegna basa disidik-sidik anu ungkung-ungkung tadi teh sing horeng munding jaluna. Bari lebah beheungna masih dipasang keneh ku buluku. Teu aneh lamun taneuh ngageter da kaseret ku garu anu dibeungbeuratan ku telebu. Ae, geuning munding Kang. Cek Ratna Inten bari kerung. Nya Mas aneh. Kalakuan saha ye? Bari jeleng. Angka Wijaya luncat ka gigireun munding. Heat. Dampaleungeun Angka Wijaya ngolebat ka palebah punduk munding anu baplang. Kek beunang. Laju ditahan semu didedetkeun ka handap. Anu tangtuna bae oge geus dibarengan ku tanaga lapisan sacukupna. Udubuk. Si munding gugudubugan bade gigideg dongkol hayang leupas. Tapi teu bisa da ku Angka Wijaya terus ditarik ka handap nepikeun ka si munding teh ti gulingna kana lemah. Munding disada bade kakejet. Rob tua kampung katut nu sejena tarpi puguh bae sadarea kaget. Ku kabedasan eta jejak katanggung nu mampuh nundukeun munding edan ku sakali gerakan. Kiwari radikem sakepara kanca percaya lamun budak tanggung anu umurna masih belasan tahun teh mibanda kehebatan anu bisa diandalkeun. Ukur sakedeung munding teh teu walakaya, teuing dikumahakeun ukur jenisna bae anu apal mah kaasup Ratna Inten. Waduh, munding saha ye teh euy? Kadenge tua kampung cumarita. Eta mah siga munding Mbah Olot, ceuk radikem nembalan. Moal kitu aya nu ngalepaskeun. Da mustahil lamun leupas teu pupuguh mah. Bener bah, sigana mah aya nu ngahajang ngalepaskeun. Jeung eta deui, dina pundukna masih napol wuluku. Aneh, pagawean saha ieu nya bet kabeda-beda teuing heureui teh. Sadarea ting harulang hiji oge tanya nu bisa ngajawab. Sadeng sababaraha kali ka tembong Angka Wijaya niupan ceuli munding bari nerahkeun hawa panas pertela ngembang boled. Gorehel teh gaang nepi ka sadua-dua. Beuh, nyaan leungeur teh kabina-bina. Atuhnya pantes munding teu rek edan oge da ceulina diasupan gaang kenca katuhu. Can ge acan bibir tua kampung rapat ngeradak kadenge sadanu ngajerit di hiji imah.
Sararea kontan kaget ke asup Angka Wijaya jeung Ratna Inten. Aduh, saha eta euy? Saha nu ngajerit? Siga imahna Mang Jurat patua. Ceuk Radikam bari nunjuk ka lebah kidul. Nya bener euy. Haju urang teang bisi kumaha onam. Atuh buriak sararea bubar. Malah Angka Wijaya jeung Ratna Inten langsung ting balesat ka palebah datang nasora. Kohkol terus ratok pada nakol obor ting bulubur hurung kaayaan teh bet ngadadak gandeng tur mata kawer. Cileng, corelat, cileng. Ukur sakedapan Angka Wijaya katut Ratna Inten geus anjog ka palebah nu ngajerit tadi. Ana bre hiji awewe keur cerik ngabangingik bari ngagugulung hiji lalaki anu ngagoler tempes-empes. Mbi, naon anu tos kajantenan teh Mbi? Anak bibi, anak bibi, Beri nunjuk ka jalan. anak bibi kunaon? Anak bibi, hanya nu mawa. Adun, si adun hanya nu mawa. Ceuk si bibi bari terus cerik auk-aukan. Ratna Inten jeung Angka Wijaya sirih reret pikeun sawatara kedapan anu ngading diu teh kumaranehna diantep bae da kapikir ditalek oge moal bener malah katembong Angka Wijaya mariksa nu ngagoler tempes-empes nu tetela geuning ukur kapiuhan wungkul teu aya tatu anu matak ngabahayakeun kana kasalampatan jiwana ngan bae palebah bokongna geuneuk siga tapak ngababuk. Kumaha Kang? Siga mah ukur kapiuhan Mas. Tapi bobokongna geuneuk siga tapak ngababuk ku barang teuas. Cobi ningal. Ratna Inten tuluy deku ngadon meriksa kayaan salaki si bibi. Tetela bener cek Angka Wijaya bobokong eta lalaki teh geuneuk nepi ka ngageleng. Keur kitu rong heap rombongan tua kampung daratang mani haruha hareho. Ningali Mang Jurat keur digugulung ku Ratna Inten sababaraha urang jalma langsung muru. Bari jeung tumanya bangan anu hariwang. Atuh ku Ratna Inten diterangkeun yen si Mamang teh teu kunaon ukur kapiuhan wungkul. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit, wilujeng kantun permios.